Sing inget di akhir paring urang teh baris di ditalek kurung jeung kuring moal bisa silit tuding moal bisa silit tuding mun pinter ngaji mangga gerang awayuh ugrang kedadi cangking adedi tong arepak nu dipahi hiji jeung 670 paningkah kedadi jaring malardi aping di jaring dunungan malardi aping di jaring lamun parantos ngawayuh diusir ku mitoha Indra Mayu katanya bangkit di mana ake wadi suarane bulurah wah bagus ngajak mayuku lawadi ngarapin necep deden karo rapine bae la 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 iki jang Berlin Jambalas pasir muji wis lawas durung sing dadi siji waragono tidur jeung tukang gambang ali-ali ilang matane joli karo koncone ibu Nancy oh iya mamah Neni la 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 iki wawani ri mane kartimin aya eta es lilin cet kalapa muda dibantun magang eta dibantun didorong dibantun didorong sok isin mah geranya palit sok isin mah samar kaduga rumah sedekah hoyong dunungan serkah hoyong eta renda bereng ari renda hideng eta renda kayas ari renda kayas da sulam tangan bakti apa bakti minum bakti lawas kaedanan
kamana jalan Cibulu eta rek nanjak mah ari rek nanjak mah rek nanjak mah rek nanjak ke Cimandiri kamana apinya lumun tunggara diri mendak madu yang dunungan mun mendak tuh gara diri Kayu agung paparwit samya empel godonge rempel godonge samya pang-pang sekar mekaring galih Pandele si pandan arum si pandan arum Banglus lampahipun Raden antarjan anak layon raka nak nyeta Raden sahamba Purwaganda dihaturkeun ka Sang Nalendra Prabu Batara Kresna atuh kaayaan di Karaton Nagara Luarwati Sang Nalendra oge garwana nyaeta ibuna Samba ngalepok teu emut di bumi alam ningali layon ingkang putra Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kasedak ku ingkang garwa yen Sutija kedah nampi hukuman anu saberat-beratna leres bingung nu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana atuh panginten jadi korban dua putra si Kupami Sutija nampi hukuman mati itu kayaan memang gitu pribadi saha nu teu jaah ka putra nanging da puguh ieu teh Batara Ongkoh Raja Ongkoh sasat dipersanten jadi pengaman dunya atuh ku kituna lajeng panustrunganana Kresna nyanak hukum kabataraan sareng karajaan nyaeta anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun keadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu teh hutang pati bayar pati leres Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara atuh lajeng wae Batara Kresna marsayakeun margi Raja Prabu Nalaka Suraboma Raden Sutija teh jalma sakti mandraguna lamun paeh keuna kana taneuh bakal hirup deui aya deui anu bakal ngajalankeun tinakan hukuman mati lintang ti Raden Gatotkaca putra Nabi margi Raden
rada oge sieun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan benteng Kikis. Yen Sutija kantos jadi pacunang ku Raden Gatot Kaca. Atuh ku kituna Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna. Kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Saparakansa ti kasatriaan Silaradeno, angkatan laut Jakatawang, angkatan udara ti pasukan Garuda Ngapak melajang tengah nyaeta ngaret ngengkei ngabaralet kemat-kemat nyatang Pinang nyerang ka nagara Trajutisna margi nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan teu nampi kana ieu hukuman ku kitu Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan hadiah. Wah sampurasun wa Kaulah Gatot Kaca saja nyuhunkeun restu ka hiji sepuh anu parantos luhur pangalaman. Gatot Kaca pinggandani bebenteng Astapura Joktapati Jiwaraga Bela negara punjuk kowe lamun dirina suki pangarti sararang yen subah sanajan pirangi pasti Muasungkan bibilasan yang ngabelan tontokan pecahan panasaran malungsar mari panusan
menerima dek di hukuman mati kan Oh gitu kulan ade maka kau salahnya menantu kulan kalah nangtukeun perang kawa Batara oge nangtang Allah awas habis kasep kaula anu nampi pansen kena ngajalankeun kewajiban dina waktu ayeuna hukuman mati leres Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Suraboma oh saya gitu ade ngantoskeun hukum bakulan Inyana disiapkan pasukan oleh Angkatan Darat Laut Udara parantos siap tidak arti ngajak perang kaca Allah sumuhun upami itu atau kaca ansur lebur papan karkulis daya halagaran dikenantukan bener jeung adil kaca saya hebat buah Batara dina nangtoskeun hukum lakulan sanajan kaputra leres tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama sumuhun tangtosna dua putra baka perlaya oh lupina wa Semar Badranaya wa Sampurasun wa serius kampung nyingkur sisi gunung leres Semar Badranaya Astra Jingga Dawala nuju Sempah Kapiguyon ya kulan wa amuing amuing kumawa keur mah awak wa teh alergi ku tiis laras Kuti istadu pati na pisan. halodo dulu jang Rupina wa halodo wa. yo asa kacekeke ti koro teh deuleu Tangtos. Tina panas kana tiis wa. cing akang ilaing kadeh kitu jang Oh sae wa mangga. Ke urang kita. Ada haturan wa. hah Haturan kulan. hag nuhun ujang Wa damang kulan. wah Semua. meje ucu Nuhun ari sehat mah wa kulan. oh nya kitu teh ngaran-ngaran meje madacu kadang-kadang we Kadang sehat, kadang tidak damang ya Pak. da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae Da papasangan wa atuh di dunya. cager gering bunga seuri ceurik eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucu Atuh kan tenan wa. wah dina wengi ieu ucu kapeto Aduh, usaha wa. kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan Sumohon wa. Di Pajagalan. dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62 Sumohon telah. Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu Dirgahayu. muga ulah menang dijajah deui ujang Ulah, wa ulah kasorang deui dijajah teh wa. da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula Tuh kan tenan. usaha teu lancar Lancar. Sagenahna ge dijajah wa. cu Lawan. sabab naon pan hikmahna mah ayeuna ujang Laras. moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka Tanpa kemerdekaan wa ulang. nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha Atuh kan tenan. Kan tenan wa. urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit Sah wa mangga. anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu Amin. 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 atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang Tah eta bulan singa. nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji Sumohon. Eta wa teu aya sanes bulan. ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha Betona tani wa. disiplin hirup Sumohon.
mayar pajak Bayar pajak bayar. da ai berjuang teh ucu lain mangul bedil wung Ih, sanes aya jalan merdeka. kudaek bebersihna Berjuangnya. boh di buruan boh di mana-mana nya cu Sumohon wa. oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang Oh sae. Mangga wa. hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang Urang gotong royong deui wa. kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat Kuat supaya jalan. sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai Paburan cai wa hese teh. nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara Laras. kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet Sumohon. Amin wa. gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan Tujuan jadi we manunggal wa. nyaeta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu Ih katenan. harengheng ku dedengean Da eta hah keur pajeuna pajejet ena teh wa kulan. pajejet ku dedeleuan Laras. rupa-rupa kajadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang Ih meni mata karareung wa. tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat Ngarojak wa geuning. akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang Geus cul dog-dog tinggal igal wa. ari budaya teh lain wayang golek ngungkul Lain calung lain reo. Gitu. ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa Ngagaduhan bahasa. atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan Aksara. aksara Sunda basa Sunda Ciri ulah khas. gengsi ngomong dina basa Sunda Ciri khas masing-masing wa kuatkeun. global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa Dosa. Da ngabogaan ya cu Sumuh. sabab eta teh budaya anu pangkolotna bahasa teh Bahasa teh ciri khas masing-masing. numawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana Laras. mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana Iya tuh kan tenang. sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban Peradaban wa. bu ieu ti koro meuni hese Anu tangtos atuh wa lah. Tina panas kana tiis. cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing Pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka wa. heeh Meni asa dipengkek wa geuning. Bujang-bujang. ti koro asa dipengkek Bujang-bujang wa. kahandap monoyot Monoyot wa. heeh Nama ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wa sing sabar we. Nah, heeh kaseur nu karaos wa geus sepuh. numawi kuat teh dina wengi ieu cu Naon teh wa? oh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas Kagagas kumaha wa teh? ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak Pangresa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi Ta eta meni asa nu gencang wa hirup teh nya wa. ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna Buyut. Ulah. ho sarua we anak incu buyut dewe wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang Laras. jadi depan kolotna di giri harja teh dewek Ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras. Putra Panengah teh mah jadi putra Cikal. Wah, ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumuh. Biasana mah Panengah. ayeuna mah jadi anak cikal mun deui teh nya Pamaget pang cikana ayeuna mah. heeh Cikal teh pameget Keun sing lanceuk genep adi genep laras. Putra Panengah. dewek teh anak panengah deuleu jang heeh Panengahna wa. alah
Amuing kucu danya kitu teh atuh di dunya menjajah. Sumohon. Naon anu rek dipika sombong. Ada aya nu dipika. Naon anu rek di aku. Teu aya. Akueun geuning cu. Ih, teu aya wah. Harta, bana, pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumohon sajabina ti wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi-wargi di Pangalengan Bapak HM Dadang Supriyatna deuli eta direktur eta teh di BCM Bapak direktur Berlian Cipta Mandiri di ieu tempatnya eta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh Bapak Supram aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Pak Agus Tiamsah Pak Ade Kartimin sareng TEM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucu kagagas deui we kaki besan ieu pangersa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulang heeh akina cep hari tapi geuning kagenti ayeuna teh ucu ua teh boga incu geus bisa ngaji jadi Kiai Haji juara bahasa di TPI teh nya cu sumohon heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulana heeh ajeuna mah ti kelas 3 atuh di masjid kitu tak ucu asa kagagasna teh heuh kumaha wa geuning silih berganti saling berganti wa kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum sumohon teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum ku Abah Dalang Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum laras sakedeung deui maneh gesep moal lila jang wayahna we naon ari uwa sok ngaletikan lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput kawas nu ngajurung ka dunungan urang uam can boga kursi geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat ngajemput teteh cu tos dijemput pek teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut tuanya ngajemput eta cu laras puguh da aing teh burut goblok sia Apa nu burut mah tukang genyreng nyariosna. Cep nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna sumohon wa Bapak Danrami Bapak Kapolsek ya cu sumohon Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana kan tenang upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang tuh kan tenang ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy laras urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buahna nya cu amin amin yang bulan kacekek leutik koro duh eta Cipanas basihan tak kitu jang laras gua saya
kahiji nama kadua nyaeta mapaksa si siam gitu ujang mapaksa si saus sasi anu pinuh ku barokah pinuh ku ampunan ucu pinuh mun sekurang nadaik ampun mah pinuh ku pangampura tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh ti sauk ka sauk teh asa cikene lamun dina aya kabungahan balik deui we kanu tadi jang ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati kantena ya cu mohon da moal aya nu langgeng moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan tetebih teu marganing utami sae anggang tina marganing utama jauh tina alus sumohon pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah da teu gaduh naon-naon urang mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabai mah hanteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu amin urang gogonyakan ulah soteh jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu amin amin ya kulan urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu sumohon pilihan tingkat desa pilihan pilkades teh didoakeun nya cu sawe nu gerada lalaptar ti ayeuna ke nya sumohon sok sing marareunang kabeh anu meunang mah saha we sing marareunang kabeh we sing meunang ana moal kabeh mah teh ai doa wa mada doa agama cu menang we kabeh nyaeta menang ridho Allah amin ya cu ai ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada anu eleh lapang dada demokrasi teh sumohon kitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap irek nyalonkeun geus siap eleh siap meunang siap kalah siap menang da kitu nya cu sumohon ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif anu aman anu tentrem silih asah silih asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang selamat Anda memenangkan pilihan lurah saya akan mendukung dari belakang cek nu eleh itulah demokrasi betul tawis beragama eta sawuyunan ieu mah lain ka nu meunang baeud goreng hate anu eleh baruang anu meunang mu puas lain kitu lain demokrasi mah nya cu sumohon wae ulah nimulkeun baeud ya kulan kakang lain ka dieu kitu jang omah awah nah moal bari ulah menta lagu cu mah awah teh atuh aya nu munut ongkoh ye saya aoskeun pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR Haji Ajang CMR teh nih sumohon Kemang Boled wah dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda pamuda palek teh wilujeng nongton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang kemang boleh leres kemang boleh dulu teguk punduk ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang wangsit Siliwangi dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah ngreng-ngrenganana sadayana amin oke pamunut lagu wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI Pangalengan dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nova Pak Budi oge ka warga masyarakat sabudureunana sumohon oge ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung sumohon
Hah? Beres, Mbak. Tak itu Ju. Wah, Hah? Palurah Tegaluar Padadang ka dieu. Ka dieu kitu? Ka dieu biar teh kabar Padadang. Oh, nuhun ka Padadang. Padadang. Oh, nuhun. Ya. Tegaluar. Pak Haji Yoyo ka dieu. Padadan Sundara. Laras. Atuh Pak Haji Yoyo ka dieu. Ka dieu. Amuing ujang nuhun. Suping gua. Bang Payuna. Hah? Ngintun rokok teh. Rokok teh Pak. Gawa. Ieu titipan deuleu ieu aya. Udah disah. Di CP Sri Mukti Group. Allah. Ya Pak Haji Yoyo teh ya. Bapak Haji Undang, Pak Haji Nanang, Pak Wawan. Aduh, kararempa sadayana nuhun cuah. Eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu. Wah. Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia, Aya. Selaawi Sewu. urang Selawet Cisewu. Sumohon. Heuh ka dieu. Ka dieu. Heuh, syukur cu. Cing majeng. Anu sok lalapor. Sok kanyajang cing maju dina senina. Dari uama ah. Geus sakieu uama awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge. Geus loba nahnna nya wah. Geus haroream uama ngawayang teh cu dina duit leutik mah. Ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur. Oh ya. Da seueur generasi ayeuna mah. Anu Geus boga turunan pan si Dadan dadankeun deh. atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden. Dedenkeun kabarudakeun we nu 30. Oh. Hah? Nu 30 maka anak. Malahan incu oge geus barisa ngadalang anu mah. Tos palalinter, Mbak. Hah? Teu palalinter. Anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran. Eta incu dewek deh. Saha? Haji Hari Kiai Haji Hari Ngadalam kita ge wa. anu Haji Kiai Haji Petekel teh gini. Heeh. Halus ngajina euy. Oh, sae wa. Oh. Sama mawa cetot nih. Juara. Anu 1.300.000 mah dalang dahyar we. Cu, Ulah. ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cu. Sumohon wa. Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. Motona teh paneh. Oh. Motona Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih teh. Sok cu. Ieu pamunut lagu ti sadayana urang rempetkeun weh dina wangsit Siliwangi jang. Kira-kira selkeun api. Sok teh nya apih dampak. Balik atuh nya. Aya eta we si api. Si apih naon tukang rebab nu maot teh cu. Oh, eta mah api anang atuh. Mak bang eutik. Otik muhtar almarhumnya cu. Pan ieu ge nu ngarebab di anak tere. Nah, wah. Zaman ngaden kalau pakuan nuka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna dikunangan mupus di asma warisan nyukruk kalur cacandran Siliwangi pupuk Hadir kitu kakang Silinya. Juru bakti perjuangan
Yogi gising kali. Kiwari geus kumaha putra tipa jajaran anyar wawangina tambah mencar bukan jagat raya Sumba aku putri sabar tindak tanggung tak ingkar Siliwangi ginanjar kapatyo lain megat karena kenikmatan Adedi. Saya kira-kira tidak ridho mau sejarah rempe Nah, udah kejeng terido. Asya ku kabina-bina teh sanungtun Raja Wisuna teh. Lain wangsit Siliwangi yang mah wangsit Sililedek. Borok wangsit kita capekeun. Eta teh bahasa Sunda wangsit Siliwangi. Ai wangsit. Cek bahasa Arab mah teh alhamdulillah. Oh, eta teh. Sadayana puji gerasyo. Da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh. Ya memang. Pujieun saling pajukeun, saling hormat hirup teh. Eta keneh barangna mah. Siliwangi Benar. Pikir ku sia. Ta eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. Usara ciri puji. Silih puji, silih hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Ku Rahman Rahimna, ku Las Asihna. Nah, sia teh Ya nyada kudu kitu orang Sunda. kabina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Nah, teu kapangaruhan kudu bahas. Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu, Kan beda bahasa. ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis. Eta keneh barangna mah. Kan beda sebutan unggul. Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu. Agar ku bibir. Anggar we amis. bahasa Indonesia manis dari Nya, Benar. heuh ngan basa nu beda-beda. Bahasa unggul beda. Da ilmiah ti ditu mah. Mode timah dialungkeun ke balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung so teh. Cek urang Inggris mendalah. Ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer. Ya momom. Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh. Eta barangna mah. Barang nama benar. Brai panon poe ti bulah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe mah teu nyebut brai. Nyante. Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Oh nya. Tapi ku brai na panon poe ti bulah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat. Teu. Adil we. Tukang becak supir angkot kacaangan. Sugan ustad we wungkur dicaangan ku panon poe teh teu. Ayo ojek mah teu. Benar. Adil deuleu. Eta sugan poe teu men. Jeung eueuh nunutan di Teu aya kitu Kang. nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge. Sakit Sia onaman sok nunutan. boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan. Sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah. Tawaf we, tawaf. Unga poe, unga peuting. Bumi nawapan panon poe. Pe, Teu ngarasa bosan. teu boseneun. Teu ngarasa capek. Cicing dina habitatna.
Mesin cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees Dahar wae. Lapar seubeuh lapar deui. diogo sia mah da Menahan mahnya diogo. ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh Kurang-kurang. tong borong make jeung kitu tah dengekeun sampe anu hirupna cicing Aku mah sampe cicing di dinya sampe mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian Aya beutian. nah aya hirup nu lelempangan pe kawaguna Sing era ku sampu atuh. era nah teu era ku sampe teh bener sampe mere ka manusia. Beres satu. Manusia meuli carana di boga bala-bala dua segi. kitu Ih, ka bala-bala ge nepi kana klincik. Guru bakila cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah bebas kreatif. sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi Betul? tiada hari tanpa kreativitas Kreativitas. peh dekolaborasi jeung naon aya seni Tiada hari cenah bebas Ai bahan pimajueun mah, bener. aya bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor Obor unggal juru teu ku listrik obor ngabebeula geuning ngajuru juru. sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus dabeuh teh liang irungna teh harideung Yang irung jeung bujur teh harideung. heeh ayeuna kolaborasi jeung lampu modeket bedituna patroma Jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih lagi. baheula mah toa oge ek-ekan Toa ge baheula memberi akina ge. sok anu teu bisa dirobah mah Quran Oh henteu Quran mah Jaka. ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat Ya, kumaha sangkan hirup sangkan maju. sangkan mararajo tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy Naon Kang? angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung Ditanggung. gamelan teh nu ngajemput teh Hayang kana ringul teh. nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we Bona goong panerus gampang geus sakitu. padahal ti ditu nama komplit Komplit. malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan Bonange tilu gini kan. larasna ge beda geuning kumaha geuning urang Padang mah Orang Padang lalai kanyo, orang Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo. Oh gitu. Bener eueuh kan. Ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu we geuning kerja. Eueuh kreasi. Karunya apa? Nya nepi ka Aceh hiji we bonangna teh tuk-tuk. Di Aceh tinggal hiji. Oh. teh. Hiji oge geus beulah gimana suarana teh teh halus. Bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba. Wah, Di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3. Ya. Pelog salendro, Pelok Jawa. pelog jawar tapi Sunda mah pelog Pelok. salendro, Sorok pelok. sorog pelog, Pelokna. jawar. Jawa. Naon deui? Madenda. Mandalungan, Madenda. Madenda, Mataram. Mataram, Liwung. Liwung, Dokter. loba tah. Halu. Tah eta teh bukti sejarah. Sejarah. Yen urang teh nagara baheulana. Tuh. Zaman Pajajaran bener.
negara teh boga bahasana boga budayana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena oge model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah Air netes. aya oge nu ngahartikeun pikamekeun ni cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal ini si siniran mah anu pecak murid salira nya laras kulan bebas berkembang bebas seni mah Bener. gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati kasilih ku Junti bener sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo embung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung Di kabaya wewe tembung. heeh di kabaya ayeuna mah ning awewe oge barudak tong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit musik leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos gelung ari akang resep kanu kitu ih resep teu normal aing teh hayang kanu kitu mah teu munafik aing mah ngan meureun kawineun lain lain gitu lain nyai jodoh mah teu naon meureun diwarah ku aing diwarah meureun sina muslimah naon sababna da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa kan ari naon hartosna aya heuh ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe yo nanyakeun sama teh nyaho meureun nya ada di mata kudu nek ngaji kayak gitu di kaler mah teu diwarah nu kitu di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh cek aing oge kudu loba gaul teh hirup teh alhamdulillah baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman ngan gapleh we jeung gapleh meureun nya kitu akang aya barokahna Balik lempang, balik gitu alhamdulillah saperak di dieu teh alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing naon dimitoskeun dari akang dimitoskeun di bid'ahkeun di karadialkeun ditahayulkeun di animismekeun mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah heueuh nanaonna pada ngadeug-deug nih yang pada muja di Bajuran kuburan teh ku cai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing pada muja ai nu sorangan ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna bisi karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning tulisan ku basa Arab leucir geuning ku minyak seungit aduh para kidagang abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang ai para kidagang naon paragi dagang mah modal jeung jujur benar kan benar dimitoskeun teh murukan kituna meureun marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena da eta bisi ninggalkeun jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh di urang di manusia teh kabeh oge aya anu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian di mandian unggah bulan mulut caina dipake mandi ku maranehna nih nya nya dari num. karunya komo bulan mulut mah perebut karunya aing waduh Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Allah Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. padahal marte eta Cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. buruan ate teh gambaran
nu matak Semar mah teu di baju hartina lain teu boga baju ulah di aku segala rupa oge nu matak ieu nama bapak aing tak ieu ya nah cinggang aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye naon we kejog di neraka naon we kejog oh da doraka ti aing atuh aing ngomong janji Bandung bapak doraka sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna beki doraka wah teu jalma kitu mah ngomong ka mana karep tong di Bandungan wah babu di Bandungan ge pika keuleun oke jeung untung bapak kana sungut mun kana baju geuleuh jadi mah punung kalau teh daek babasaan teh ka mana karep bapak dorakati anak moal kurupuk kecicing bih kana ka anak maneh keju Usaha usaha teteh anu milu usaha teteh mending ngagebog tukang kurupuk nu usaha teteh tukang kurupuk molotot teh ka aing padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy sarua didoakeun jeung payu euy amin doa jeung lokal Alah. moli tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh rancatan naon teh sora naon akang sora salep anu dangdang teh jam 10 keneh kancing teh di sana sada sora bango tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu heeh urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah eta pageuhan beragama teh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mangadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah heeh karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui na kumaha ari aki-aki aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh mun urang Allahu akbar Allahu akbar Allah napas mun aja euy napas ponok bener la ilaha illallah Allah mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir bala wargi subuh ning karunya gugahkeun budak gerah-gugah pala wargi gerah kapala syar koho mun euy kacai kira abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok aya dipaok teh ku incuna deui sadar dibere rokok ti beurang sebungkus komo basa eta mah aki-aki naon Kang aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon aya akang lain mau atuh dengekeun heula kana mah kene tengeulan itu yo mau ke situ teh oh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh oh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep berat jo jetrek we kana pangeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum anu wah ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 2:30 manehna oge
Da ieu mah keur latihan. Banyak ya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan ka era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nih euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun, trauma. Ai di imah sorangan gini nya euy. Oh, ada geus maot dirinya meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu Masak mah teh. sendiri mun dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teh geus Asep Show buka. Ngesan Asep Show adan tuluy buka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelek ke hees. Lain beuki hees tah si akinya. Eta bobalak tunduh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Koreja teh mun teh. Joko kocok we. Heeh, nyokot cai Allahumma lakasyumtu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Aing teh buka henteu, saur henteu. Tapi kuat puasana mah we. Kuat. Nepi ka jam 11, maot we ka cenah mah. Salatri bener teh. Alah karunya aing. Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, make karunya ka tukang bandrek Akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung Akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake dipaehan. Masinis supir kereta api. Naon dosana? Oh apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampeu nya. Sampe bener. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedona. Cau gugulutukan ini aya opat siki. Kulub sampeu we suuk ke opat. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, kantun ieu we sampeu dua deui, kulub jauh we opat. Setan. Masinis amek. Kajileng teh eta mah. Wah, turun. Mau pandeungeun berengbong tukang bandrek lompat. Memberi. Wah, diudag-udag teh mah. Barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem. Balik ka itu malik deui. Mimitina mah udag-udag tukang bandrek, ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Parae. Kan pondok umur. Tapi ka pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu karari teh mah deuleuh. Akang Ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu. di alaan Padahal teu kudu hese ngalah orai mah. nah Mawa kerupuk we dua blek nu. di kamanakeun ya Kang kumaha Pangi we jeung liangna. Tundaan kerupuk teh. kitu Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? oraina Lain oraina aing da teu dahar. Nunuan orang nunuan. Akunnya. Oh iya iya. Mohon Kang kitu nuhun nya Kang Assalamualaikum. nya. Mohon. Assalamualaikum. Salam.